Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing salam rahayu ka sadaya anu kasumpingan di ieu tempat anu mulya. Kahiji hayu urang sami-sami muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ku rahmat sareng karunia-Na. Urang sadaya tiasa ngeriung dina ieu tempat kalayan sehat bagja sarta teu aya kakirangan hijina naon. Bapak Ibu anu kusingkuring dipihormat sareng rerencangan sadaya anu kusingkuring dipika cinta. Dina waktos ieu abdi bade ngadukikeun hiji piantara anu nyoko kana tema bahaya pikeun perokok pasif. Ieu teh penting pisan sabab seringkali urang langkung nengetan kana ngarokok pikeun diri sorangan, tapi henteu sadar yen aya jalma-jalma di sabeudeureun urang anu kacida ngabahayakeunana kusabab ngambekan haseup rokok ti urang. Ku kituna simkuring ngahaturkeun hormat ka sadaya hadirin, khususna ka para guru anu parantos maparing bimbingan ka rerencangan sadaya anu janten mitra sakola sareng ka dulur-dulur sadaya na anu parantos karsa ngadungukeun pidото ieu. Saderek sadaya urang sadayana terang yen rokok teh ngandung rupa-rupa zat anu ngabahayakeun. Dina hiji batong rokok aya leuwih ti 4.000 zat kimia sarta aya ratusan racun anu ngabahayakeun kasehatan. Zat sapartos nikotin, tar, jeung karbon monoksida teh anu jadi panyebab utama kasakit paru-paru, jantung, sareng kanker. Tapi anu kudu dipikanyaho ku urang sadaya bahaya eta henteu ngan ukur karasa ku anu ngarokok wungkul jalma anu teu ngarokok tapi ngambekan haseup tina rokok batur disebut perokok pasif. Perokok pasif ieu teh kadang leuwih parah balukarna tibatan perokok aktif sabab haseup rokok anu kaluar tina tungtung rokok teh ngandung racun leuwih seueur tibatan anu diasupan ku nu ngarokok. Contona hiji barudak anu sapopoena aya di sabudeureun bapa atawa indungna anu ngarokok bakal gampang katarajang penyakit batuk, menahun sesak napas, bahkan sakit paru-paru. Ti ieu keterangan tiasa disimpulkeun yen perokok pasif teh sami bahayana sareng perokok aktif. Rokok henteu ngan ukur ngarugikeun nu ngarokok, tapi oge ngancem kasehatan kaluarga, rerencangan, sareng masarakat sabudeureun urang. Ku kituna hayu urang sami-sami ngajuhun rokok, ngadukung lingkungan anu bebas rokok, sarta ngajaga kesehatan pikeun kahirupan anu leuwih sae. Hadirin anu kusimkuring dipihormat, upami dina ieu biantara aya kecap anu kirang merenah atanapi aya kalepatan, simkuring nyuhunkeun hapunten anu sageung-sageungna. Mugia aya mangpaatna pikeun urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.